Adim, ya Allah, si Ule ngerjakan tugas teh ya. Ya Allah. Ule. Udang. Hei, Ule. Naon sih mah ngaganggu wae Ule tersare. Udang ari maneh? Cenah rek ngerjakan tugas di Mang Tobri teh ya. Emang ayeuna jam baraha kitu mah? Geus jam 8 ari maneh? Ti kotoke geus gararing. Hah? Jam 8? Ini bener mak? Nyata telat mah, awas mana Ule arek mandi? Oh, nama tuh mandi. Aduh, atit. Keengkeun budak teh. Make di pareumah. Aki, hapunten ime nembe ngajarahan Aki ka dieu. Mudah-mudahan Aki sing tenang di ditu ku ime didoakeun. Hayu guys, ngadoakeun. Al-Fatihah. Amin. Mei, Aki maneh teh anu nguruskeun maneh titik-titik keleutik lain. Nya Eva, ime teh nya apisan ka Aki teh. Aki oge sarua nya apisan ka ime. Aduh Mei, warisanna menang gede meureun. Mohon mah sok mikir kadinya. Ngeri atuh Mei. Tadi teh ciga aya nu babat kaditu yuk masih hanjang meser cai. Ayo. Es lilin mah cece, da gopean. Nganjuk mah cece, da sarebuan. Ule malah mun teu boga duit teh sok nganjuk, untung we batur bager ka Ule bae nganjuk oge. Wow, herwang. Duh, bungahna kacida pisan ciga nama euy. Mun jadi kabogoh Ule. Si Amang mah ngalamun wae. Ari ieu sahanya? Iya abi incuna Aki anu dimakamkeun di Pangkar. Ieu aya sakedik rezeki jang Amang. Terkedah teh terkedah. Nya Mang, mak punten nya gaduh sakedik. Nya mohon. Tak oge. Nyantos tuh Mang ti payun nya. Nya teh. Tuhnya cekul oge rezeki anak soleh mah ka mana? Guys, meni kitu nya budak teh ongko embung tapi di tampanan wae. Heuh nya. Wios atuh guys kan nasihan. Ayo ah. Allahu Akbar. Salah balik salah. Korban pemerkosaan diduga
korban disetubuhi 36 kali dalam sehari. Kumahaan ieu. Dan diduga si korban itu ayamnya Mang Hasan. Itu benar ya mau berita teh coba ayam diberitakan. Neng Gelis. Kulan Pak, kedapnya guys di sauran laku Bapak. Enggak ada di jalan. Kada Gelis Kulan calik. Pak. Calik. Bapak kan nuju mewarang babat di makam keluarga. Nyapa tadi GIM itu sendiri itu ngajarahan aki. Oh terus itu Nyapa. alasan atau berarti apalnya antaran sangu di dapurnya nak karunya bisi hayang mah. Nyamuhun Pak. Nya. Berarti Gelis. Kade mun aya maharayan Gelis bejaan anak Mang Tobri gitu. Mang Tobri teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, boleh tengis gede, boleh yang boga kabogo, hiji we, embung dua, hiji oge geus cukup, boleh mantu sarakah, tah, tadi oge papanggih awewe geulis di makam. Ya Allah, semoga eta jadi oleh. Ma, doakeun ulehnya. Heueuh, didoakeun wae ku aing teh selain teh. Tuh, tenang, hari ini sholatna, kandut deui oge. Astagfirullahaladzim, biasan barelaki sirah teh. Heueuh, peci ka bawah, bae ah. Udah awe teh kadari deui man. Tadi kabul doa uleh kas tadi salat. Aya naon tadi deui neng? Ieu abi bade masihan mam ti Bapak Tobri. Iya tur nuhunnya tadi masihan acis aya masihan emam tek balalager. Ngantos tuh uleh mam helanya. Oh nyatu abi bade ngantosan di ditu. Ayo guys. Alhamdulillah. Cih, itu arek marangkat arek kamarana. Woi, kamarana. Dih ngacungkeun parang, kadenu geus atuh sebenarnya lompat-lompat deh. Cih, marah lompat di. Marah lompat harek mikeun ieu. Lawan corona. Lawan corona sekarang juga. Lockdown lah kita. Di rumah aja ya tidur aja. Yeh, jaga jarak 1 meter dari kiting. Nah gitu nama insya Allah alurang mah sehat walafiat. Amin. Jangan menghalangi kebersamaan kita kawan. Dansa, dansa,
Kau tertipu di wilayahmu sendiri, tak pedulikan atas keyakinanmu sendiri. Apimu, 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 demonstrasi. Gelap